Nyironggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur natrat jadi sajarah sastra pitutur. Tapi sing ingat hiji basa nu geus lana tinangtu aya sasakalana. Saha nu haat, saha nu iceus kana ieu perkara. Lodaya Puragabaya gesan tandang sajamidang, lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan ku raja kami Nace Permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Tunggu melak waluh bakal melaksamana nepikan diproklamir ke anak ieu nagara. Ieu teh malulu biasa para pejuang, para karuhun nu geus paeh kosok nandonkeun jiwa jeung ragana pikeun kamardikaan negara. Tapi cing ieu yen disebut pejuang geus sakabeh kudu rongkah di medan perang. Di Karawang nyironggeng midang najan narah dirraga tanpa sukma, tapi inya derisi upati nggoning bebela kalemah say.